Yo Om, Kudu bangga orang cicing di negara Indonesia. kunaon tah? Kahiji udarana masih kena sejuk, teu Oh. panas gitunya. Oh, itu ringrang Heeh. dia. Terus negara urang mah masih kena dikelilingi ku gunung-gunung Bo. seperti Gunung Krakatau, Gunung Oh. Sinabung, Oh. Gunung Merapi, terus Oh. Gunung Salak. Oh, nya tapi nama ho. Atuh heueuh. Tapi eta gunung-gunung eta masih kena arah aktif tapi. Aktif atuh Den. Wah, ini bener. Bener atuh pan cek BMKG ge kitu. Tapi geningan, lamun misalkan kurang ditelepon, teu nyambung-nyambung. Enggeus mane tadi ti kebon teh Den. Oh, pugu. Udah bawa koredenana. Mun lain loba deui Om jukut nang sakarara rieu. Oh, nya. Ngan ieu teh urang teh sigana teh sabari ngopi ngeuna Om yo baru ngit. Atuh heuh di kebon kieu mah cocokna urang jog kopi hideung jeung goreng sampeu. Waduh, tah eta cocokna. Boga sampeu teh mah di mah. Boga tuh, yang geus ena mah kieu. Ku urang ngarti cokot lah. Kumaha mun kira-kira dirinya ngadaguan di dieu? Daek bari ngagoreng heula berarti nya. Ya daek lah. Ku urang ge daguan di dieu da loba keneh pagawean pan di dieu ge. Oh, siap Tapi dah. mana jalan mana? Perjalanan belah dinya. Apa jalan padinya? Oh, Hati-hati deket tanggal Manggis gedena. Kudu babacaan. kudu babacaan. Emang kunaon kerah? Anu geus-geus ge lamun liwat ka dinya arek beurang komong sore mah nya Oh, kunaon? sok kasurupan peutingna. Wah, Heeh. deka moal mungkin moal wanieun ka urang mah Om nu kitu mah. Bener. Nu aya jurigna geus sieuneuun ku urang mah. Heula dek jadi curiga arek kitu mah. Maksudnya curiga kumaha? Baba sia jurigna. Oi, Urang arek curhat ieu. curhat naon Om? Tapi na naon urang percaya ka maneh lah malawa omongnya. Oh, Janji henteu. janji dah Soalna pokona kieu mah. lamun batur anu nyahoeun berarti urang moal ngudag sasaha. Ente anu dibeberi. Moal Om, tenang, aman pokona mah, aman pokona Ieu rapat. Den. Kumaha kumaha? Ulah tarik teuing bisa jelema ngadengieun. Kumaha kumaha? Urang bogoh ka hiji awewe. Bogo ka hiji awewe. Heeh. Tah, awewe eta teh parawan apa janda? Nah eta masalahna. Kumaha tah? Geus boga salaki. Bogohna kan geus bukan salaki. Heeh. Nganyir. Heeh. Hah, aing Kumaha teh kira-kira solusina? solusina berat euy, pelebah dinya mah. Kumaha tapi na? Kieu we mah, tapi di dinya Om ulah janji ka urang, ku urang dibere solusi. Wah. Benernya ulah ngaberi ku urang. Kumaha tah? Kieu ye. Sabenerna mah pamali Om. Kan bogoh kan geus bukan salaki teh, nu geus rabi lah gitu jeung deui dosana gede eta teh. Komo deui lamun misalkeun salakina nu dikawin. Om. Duh, Aya naon reueuh kieu? geus ngadenge can kabar, aya kabar. Kabar naon? Gosip lah aku teu nyaho. Teu. Nu bener. Heeh. Cedoh kaguguran. Wah, nu bener itu. Ih. Urang mah teu nyaho. Puguh. Kan Makana memang teu kurang nyaho, dibejaan. Heuh nya eta. Oh. Makana urang lulumpatan ka dengan bejaan ka didinya. Teu naon tapi mainna. Nya henteu adi manehna mah. Oh, emang kunaon gitu? Eta main bola semifinal. Heeh. Ke kaguguran manehna eleh. Eta. Om, keur naon euy? Keur eta nengyoan sawo kahalangan tuh. Bener heueuy. Mereka mana eta? Wah, biasa aya perlu heula Om, arek belah hareup. Geus mani eta teh. Nyengos teh. Nyaket ingin geus. Nyenget. Jadi karek nanya heula.
Kunaon? Gimana jika tuh sok sa poena sabarakali dah. Jika tuntuman dah sepege mahi sekali isuk doang. Sugan. Cek di kitu ge dah teu kudu lila-lila. Penting karena nyarek sare. Lu arek naon arek sare kudu nyikat-nyikat huntu lu geura. Emang kurang geura? Udah justru orang nanya eta maneh kunaon. Duh. Pokona mah sanggup nya di uleuh penting. Sok kabudah. Emang lu masuk ke muda, emang kunaon sih sieun muda gitu. Nyalain sieun budak kitu. Sieun keracunan.